Ya, di mana-mana urang hararampang kana kahadean ciri eta teh pibagjaeun. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yulhamuhus su'ada. Dina kitab Minhajul Abidin. Ciri jelema pibagjaeun teh kumaha? Dipaparinan resep kana ilmu. Resep kana ilmu. Si eta berat pibagja. Keun bae nunutan-nunutan oge. Ya. Oh, manya resep nunutan. Tadi Mas eta kan initna semangat luar biasa. Enan eta mah kebiasaan jelema we. Jadi tuna mah cenghar. Sup kana pengajian jolungleng we. Keun bae da eta mah wajar, sifat jelem ciri nor. Malahan di mana-mana nu tadina urang tuluh, efek teh sup kana pengajian, nah ngadak-ngadak jadi cenghar. Kudu curiga euy. Boa-boa eta mah kudu dirugian.